Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak sareng ibu guru anu kusing kuring dipika cinta, mangga orang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu mana dina waktos ieu urang sadaya tiasa keumpul dina kaayaan sehat wal afiat. Oge sholawat sareng salam mugi dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru anu kusing kuring dipika hormat sareng rencangan anu kusing kuring dipika cinta. Sing kuring nyuhunkeun waktosna wireuna dina waktos ieu, sing kuring bade ngadugikeun heula reruntuhan acara dina kagiatan. Anu kahiji mangrupa bubuka, anu kadua mapang pupuhu, anu katilu pangaosan ayat suci Al-Quran, anu kaopat hiburan, anu kalima panutup. Sateacan acara abdi tutup, perkenankanlah abdi didang ngadegakeun terima kasih luhur kehadiran indung Bapa dina acara ieu. Sarta lamun aya sanggeng-sanggeng anu henteu ngawedian di hati, abdi nembah hapunten anu sagede badagna. Marilah acara dina poe ieu urang tutup ku hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.